Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pun sampun sampurasun. Bismillah bubukaning sakana panggiring catur bismillah. Puspa panghiasna rasa malati ati tarade pamalek. Kate ihlasing sumber daya. Alhamdulillah, hamdalah sungkepan puji syukur masih nyangling ati jadi wuning atra setra rasa aduk minum kuru masa urang bolang kalinci udar tina gali mungkamantena urang sadaya sejak ibadah salawat cilenang salam udah dicerahkan kajeng jenang alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salajengna masih ngocor ngagolontol ka keluargina ka para sahabatna para ashabi jeung seringgi kalbak awak-awak pikeun palid ngancik diri ka sagara pamustungan sagara pangharapan jannatun naim. Mugia urang sadayana kalbet umat manten jaga dia menghisab amin ya rabbal alamin. Palawagri sadaya anura sami rawuh niki wanci anu mustari hingga mangsa waluya bagja urang sadayana tiasa ieu mumpulung patepung lawu amprok pajonghok tepang rasa tepang lalai sareng baraya anu janten cukang lantaran dua insan hamba Allah sejak silaturahmi ngajadi hiji dina jatukrami dina dinten Kamis kaping 7 sasih Maret 2024 paket asih pasangaret dedeuh antawa Neng Andira putri Bapak Haji Rohmat kali Ibu Siti Rohimah Kacep Narendra putra Bapak Haji Fauzi kali Ibu Uis Saja ngadedel dua tikadang wargi. Sadaya mugia anu bade di isternan biasa ngawangin keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Kalawargi sadaya nedawi di simkuring punur harasya fitri sareng Mutia aya sapionila seja nyangkring pancen girang. Cara supados tenyang kolong kana waktos seja diwinci pundayan acara. diawitan ku maka panganten saterasna kadua aya seserahan katilu aya akad nikah kaopat aya upacara adat. Kalawargi nyucuk dulu sunah rasul. Dadah aya mapang anu diseja nu dipalat maksa hasil tong petak. Urang tawakal sumangga, urang rampak sasarengan ngaos ayat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna aya mapag panganten. Alhamdulillah palawargi pitangkok ngantenan pamaget miwah kadang wargi sakola deueur. Parata sumping kaleut neungkeuy ngabandeuleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Sumangga pipangantenan pamaget miwah rombongan gamong tuhur mendak nulung haturan wilajeng sumping di kota Garut katelahna. Tempat anyar pangarepan sarangkan ke kahirupan kulawargi. Bisi si jaluhan jelu, silanang hancewang, sumangga gerahia pi pangantenan pamaget kali rombongan. Para sepuh nulinuhung, para pupuhu papayung ieu nagri. Para tamu anu garandang sareng garinding, sumangga dihaturanan. Palawargi sadaya anu sami rawuh, salajengna tawis penampian tamu, tanda kawemet kadedeuh, tawis asih pikasih, tanda tresna kanyaah. Sumangga kanggo ibu rama pipanganten istri seja nyongokeun manggel mangrupi kembang melati ka pipanganteun pamageut. Salajengna sumangga dihaturkeun kanggo linggih ongga-ongga di tempat anu parantos disayagikeun. Salajengna nu kadua aya seserahan. Palawargi sadaya anu sami riweuh puguh aya jalan komunitas. Mogok mamanggi gorowong sami-sami ka saksen para sepuh sami pemojong. Kana kagoyong pala putrana batu turun kesik naik kalapa tonggoheunana. Itu kurun ieu daek sami boboheunana. Itu wayang ieu wayang, wayangna wayang Arjuna. Itu hayang ieu hayang, hayangna kabina-bina. Palawargi jual pasejaan. Paragat nemplak nampian kuping genre namun anu sanggakeun nembe bebasan sumangga. Salajengna pamasrahan tawis kinetis secara simbolik. Kanggo ibu panganten pamageut disanggakeun ka ibu pamanganten istri. Sumangga dihaturan. Kanggo dipayun salajengna cacandakna patarana panangan. Katanapi estafet wae. Hatur nuhun. Ditampi kuos astra kali. Binggah kagiri-giri, binggah amar kawasuta. Binggah anu aya papadana mangrupi kanyaah.
Kanggo pipangantenan istri jajak kumullah wa khairan kasiro. Salajengna aya akad nikah di helaan ku hiji pembukaan, kedua aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sumangga orang sami-sami ngadangukeun aosan ayat suci Al-Qur'an anu bada digalendehkeun ku pangarsana Bapak Haji Dadang Purwan. Sumangga dihaturan. Saterasna aya penerimaan sareng sambutan palawargi sadaya anu sami rawuh. Selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat. Manggih bija aya jejak karek nyaba, rek nyusul jeung dipasini, rek ngaguar sudaya anu katunda. Brul ngagimbung, bral ngarantai, aleutan ngabandeunit kalayang kalakaira gerang burat badag pasajaan. Para tamu tos kateguh namung wicikan pangisi, galih buaran kandungan mana, eta mah kacang katorian. Pikeun ngabejer beaskeunana, sumangga sesepuh pipanganteun pamageut sejadi antara kedalisan pamaksa kanggo pangaresna Bapak Fauzi dihaturanan. Palawargi sadaya anu sami riweuh nembe sami-sami kasakseni garentes kalbu kasepuhan itu ti sesepuh pangantenana pamaget lain lantung tumbuh laku sanes bunta tanpa saja purwa aya anu dimaksud saja naikkan janji pasini manjakeun sampai babarayaan sakoletna tina hate sakasar daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna nyanggakeun pipangantenan pamaget sareng cacandakanana simkuring nu sakur dharma teuwasa panjang carita kanggo pangawalerna mangga disayadikeun ka sesepuh pipangantenan istri ka panggersana Bapak Haji Rohmat sumangga dihaturan salajengna nu kaopat nikah. Nu kalima aya ijab kabul, palawargi sadaya anu sami rawuh diwanci anu mustahil hingga mangsa anu walian. Malati dingatna ati sampaka mapakna dada, kaleak sakembaran kaseak bindang ugana. Uga pakaitna tatali asih antawis ning adila sareng cetna renda ganti urang pasikeun supaya urang ngatakeun sumangga palawargi sadaya urang kalitan sako akad nikah sumangga dihaturan kanggo ini di kursi anu saratos disadayikeun. Nuka hiji calon panganten pamaget nuka dua Bapak Wali nuka tilu Bapak Petugas KUA nuka opat saksi di calon panganten istri nuka lima saksi di calon panganten pamaget nuka genep calon panganten istri. Palawargi nedawidi sakaacana dikawitan akad nikah Lydia Nawako. Nuka hiji kanggo anu nyandak alat komunikasi atau HP nada delik dilewi janten nada getah. 2. Saparantos ijab kabul atau akad nikah teu aya koplok namun dipungkas ku doa. Nuka tilu kanggo anu nyandak mulang kawin supados sepuna wijaksana mugia dijaga supados acara akad nikah khidmat hatur nuhun. Salajengna kanggo Bapak Katugas KUA Kecamatan Tarabung Kaler Kabupaten Garut pangarsana Bapak Haji Kiki Kurniawan Sidik dihaturanan. Nu kagenep dilajengkeun kana doa nikah. Alhamdulillah palawargi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khairi. Ya Allah, mugi maparin barakah kana hidup duaan anu karantos saha istrenan janten pasangan suami istri salamina di rumah kasayang. Kanggo ngawangun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Gelis Kasep ayeuna akad nikah karantos kasep sarita lajang jeung budak ayeuna geus mangsa tuntas atawa kauntut ibu kata Bang Beas laksana Duria. Salajengna aya ketujuh aya panak datanganan dokumen pernikahan. Salajengna kanggo didokumentasikeun foto sertifikat sareng sanesna. Salajengna kasalapan aya surat paringan mahar sareng tukar cincin. Kasalatan aya nasihat pernikahan. Kasapuluh aya panetu. Salajengna nu kaopat upacara adat. Nuka hiji aya sungkeman. Sumangga gelis Kasep anakin. Ayeuna hidup geus jadi raja jeung ratu. Kana terus komo lamun dadar layar tarik jangkar. Rek misah ngacakal sorangan. Namudi rumah tangga. Gerak hari ieu. Gagas
Semangga ayeuna hidup duaan nyuuh dina lakeuna ibu rama. Suhunkeun karibawan aranjeunna. Amas kosna kosakeun widi malah mandar bitigih. Jeung pangasih ilahi mangga ka mempelai haturan dipayun. Salajengna aya acara saweran. Palah wargi sadaya anu sami rawuh. Sumangga salajengna acara sawer penganten. Ku endah itu gunung ngaruncuk ngalamuk paul. Katuraban mega wadah sulit putih keur puluhan 100 tahun. Duh kuwaas itu lautan maneta clear pangbabatas. Dipikasnya kupatung seluruh ombak clear numadengkeun sana di paerahan. Asal naon teuing kan kalau kana meureun bagja kaasana. Salajengna nu katilu muncak endog. Salajengna nu kaopat melepaskeun japati. Nu kalima uap lingkup. Sumangga gelis kaset anakin. Aya huapan pamungkas sareng huapan munggaran. Disepung hidup duaan sareng huapan kamumet. Atawis rojo sareng caroge. Dina daget ayeuna huapan kanyaah, huapan kaasih kanggo maparin pasok malang mandar lidah. Di balayan rumah tangga biasa turut laut alamina. Salajengna nu kaopat pagetot bakakak. Salajengna nu kalima acara terakhir panghujungna aya acara mata mah dilanjutkeun sareng acara resepsi. Para wargi sadaya anu sami rawuh, alhamdulillahirabbil alamin acara dina awal nepi ka akhir tos lengse. Mangga kasadayana kami ulang rampak maos alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi